Pan cenah aya bejana dek nyalonkeun RT bener. Mau nyalonkeun RT. Tadi. Terus nyalonkeun kades. Kades di mana itu? Di mana we kades? Bisa gitu. Diajar. Apal ilmuna jadi kades teh. Apaan di ilmuan ka dunya teh lahir ka dunya teh. Allahu Akbar. Dunya siar ilmu tungtut. Dunya siar ilmu Tungtut. alah bener. Nah jadi bener kieu ngomong euy. Terus ai pan kudu boga modal atuh meureun. Modalna mah pan aya motor butut gadekeun. Kan teu cukup motor butut. Apaan imah talupu. Allahu Akbar imah digadekeun motor digadekeun kumaha. Yeuh nyalon kades teh. Urang teh kudu masagi. Dengekeun ya, kudu masagi ilmuna nanaonna. Aya ilmuna mah Kudu make modal, da moal cukup ku huntu atuh. gan bae. Ku make modal. Modalna inyeman we pede jelema mah. Jang barang dahana, jang nyuguhanana. Pan aya tamu teh kudu dihormat. Bere ti ente, bere ti herang. Cai irigasi ge ieu herang mah ngeunah we dijulaan. Dengan saha nu milihna atuh mah nya aya konstituen nu milihna mah da cek jelema anu papayan kabeh. Papaya. Allah. Ngaranna urang silaturahmi. Kumaha mun eleh eta mah? Wah, eleh mah moal ada silaturahmi ngaranna ge atuh da jelema ge. Kamu nek mangulang meureun eleh kades mun imah dicokot mal bisa balik, motor dicokot mal bisa naik motor. Asup bae ka kolong jembatan. Allahu Akbar. Bebenah kolong jembatan ku talupuhan deui. Ya jelema ya Allah ku ambisi mah ketika kieu ya. Kajian keneh sare di kejambatan asal jadi kades. Allahu Akbar. Cing loh wayahna kudu istiharoh heula eta mah nya. Istiharoh heula ulah dipaksakeun Ieu mah garwe ke ka urang lieur deui gitu.